Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana anu dipihormat ku simpel Bapak Ibu Guru sareng rencangan sadayana ieu dipikir cinta. Dinten ieu simpeling bade nyarios sakedik ngeunaan pentingna moral dina kahirupan sapopoe. Rencangan sadayana ayeuna mah jaman geus maju pisan. HP canggih, medsos loba, informasi gampang dipanggihan. Tapi kadang aya hiji hal anu mimiti leungit nyaeta sopan santun jeung rasa hormat ka sasana. Contona wae, ayeuna mah aya nu gampang ngomong kasar, boka babaturan, boka kolot. Padahal kecap teh tiasa nyenangkeun, tapi tiasa oge nyakitkeun hati batin. Berang salaku palajar kade tiasan ngajaga alat. Ulah nganu hayang pintu dina palajaran tapi kedah pintu oge dina paripola. Sabab jeung anu hade tingkah lakuna bakal leuwih dipikabikeun ku batur. Ku kituna hayu urang sami-sami ngajaga moral jeung santun dina kahirupan sapopoe. Bae dina sakola, di bumi atanapi di lingkungan masyarakat. Cukup sakitu wae simpeling sampaikan. Hapunten bila ada kecap anu kurang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.